Sababaraha minggu ieu lingkungan sakola teh kacida kotorna. Loba teuing runtah pabalatak di mana-mana. Teu saeutik murid nu sok miceun runtah sakahayangna. Henteu merhatikeun tempat pamiceunan runtah anu geus disayogikeun ku sakola. Pihak sakola ngalangkungan bewara resmi. Geus sababaraha kali ngingetan ka sakumna murid pikeun salawasna miceun runtah dina tempatna. Tapi siga nu hese pikeun dipatuhkeun. Sanajan awalna murid-murid teh sumanget tur patuh kana aturan, dina prak-prakana loba deui anu ngamangpaatkeun kasempetan miceun runtah di mana wae. Ahirna tumpukan runtah teh beuki ngalegaan di tempat pamiceunan. Nepi ka ngahasilkeun bau anu henteu sedep. Bau teh sumebar ka sabudeureun sakola. Nepi ka murid-murid teu bisa fokus kana pangajaran di kelas. Ih, bau naon sih ieu? Cek Ujang bari nutupan irungna make leungeun. Ih, nya euy meni bau pisan, asalna ti mana sih ieu bau teh? Cek Udin oge bari nutupan irung. Teu lila bel istirahat disada. Murid-murid buru-buru kaluar ti kelas. Sakabehna langsung ngalengkah ka kantin pikeun jajan. Ujang jeung Udin oge henteu rek katinggaleun. Maranehna langsung leumpang ka kantin bari nyegah bau anu masih keneh nyangsang di irung. Di kantin, Ujang jeung Udin papanggih jeung Friska, hiji murid anu kelasna jauh ti kelas maranehna. Friska, jajan naon ieu? Jajan citul ya. Cek Friska bari meulit bungkus jajanan anu anyar dibeuli. Ari tadi pas diajar di kelas maneh karasa teu bau runtah. Udin teh hoyong masikeun yen bau anu kaambu ku maranehna teh asalna ti luar kelas. Mungun ih poe ieu mah meuni kaambu pisan, teu siga poe biasana. Cek kuring mah asal bauna teh tina tempat pamiceunan runtah, sabab runtahna teh unggal poe beuki loba jeung teu diangkut-angkut. Tah, bener pesan cek Friska. Maneh tah anu sok miceun runtah di mana wae. Nya, tah kamari oge kuring ningali Udin miceun botol di sela-sela jendela. Teu ngarti deh kuring mah. Cek Ujang nyalahkeun Udin. Lila-lila waktu ngadengekeun bel. Murid-murid paburu-buru balik deui ke kelasna masing-masing. Maranehna boro-boro konsentrasi kana pangajaran sabab bau runtah nu ganggu. Di tengah-tengah pangajaran aya bewara anu naroskeun yen sakumna murid kudu kumpul di lapangan. Kusabab kitu murid-murid kaluar ti kelas jeung kumpul di lapangan antosan naon nu rek disampeurkeun. Saatos sakabeh murid kumpul, Bu Narsi, hiji guru anu diperedih ku pihak sakolah ngadeg di hareup murid-murid sarta ngumumkeun hiji aturan anyar. Perhatosan ieu sadayana. Pihak sakola geus sepakat yen pikeun ngurangan runtah mulai dinten Senin payun, murid-murid kudu mawa wadah sorangan pikeun jajan di kantin. Lamun henteu mawa wadah sorangan, anu keur dijual di kantin bakalan ditaekeun hargana. Sagala rupa murid langsung neangan cara pikeun ngaluyukeun diri jeung aturan anyar ieu. Aya anu ngarasa berat, sabab biasana maranehna ngan ukur ngandelkeun wadah plastik anu langsung dipiceun saenggeus dipake. Tapi aya oge anu narima jeung ngarasa yen aturan anyar ieu meureun bisa ngarobah kabiasaan anu goreng. Meureun, ieu aturan anyar teh bisa ngarobah kebiasaan urang sadayana. Cek Ujang ka Udin. Nya, tapi rada ribet oge nya kudu mawa wadah sorangan. Cek Udin bari ngerungkeun tarang. Maranehanana masih teu biasa mawa wadah ti imah. Isukna dina dinten Senen, murid-murid datang ka sakola kalawan ngagendong rupa-rupa wadah anu beda-beda. Sababaraha di antarana katingali antusias, tapi aya oge anu masih karasa aheng. Bel istirahat disada. Murid-murid langsung nuju ka kantin. Ayeuna suasana kantin rada beda. Henteu siga sasari. Maranehna katingali lawih tartib sarta ati-ati pas nyokot kadaharan.
Teu aya deui piring jeung gelas plastik anu biasana dipikeun sakahayang sanggeus dipake. Ayeuna teh jalajana meuni rapi euy. Cek Friska bari nyengir nenjol baraya-barayana nu kiwari mawa wadah sorangan. Nya paling henteu ayeuna mah kantin teh teu jadi sumber runtah deui. Lila-lila sakola katingali beuki beda. Parobahan mimiti katingal. Runtah anu biasana ngagunung di tempat pamicenan sakola teh mimiti ngurangan. Bau anu samemehna ngaganggu pangajaran murid mimiti ngaleungit. Murid-murid bisa diajar kalayan leuwih konsentrasi tanpa kudu diganggu ku bau anu henteu sedep. Sigana ieu aturan anyar teh lumayan ampuh euy. Cek Udin nalika keur leumpang nuju kelas babarengan jeung Ujang sareng Friska. Nah, nya ayeuna sakola jadi leuwih bersih. Nu penting mah urang sadaya kudu disiplin ngalaksanakeun ieu aturan teh. Cek Friska, anu karasa sugan aturan ieu bisa ngajadikeun kebiasaan anyar anu leuwih hade. Nu penting mah urang sadaya teu kudu nanapas di lamun dija di kelas. Hahaha. Cek Ujang bari seuri. Akhirna lingkungan sekolah jadi leuwih bersih, leuwih nyaman, sarta murid-murid henteu deui diganggu ku bau anu teu meureunah nalika keur ngalaksanakeun pangajaran. Kabiasaan anyar anu leuwih hade mimiti kabentuk ku para murid-murid. Sababaraha bulan ti harita, sakola jadi contoh keur sakola-sakola sejen anu hoyong nerapkeun aturan anu sarua. Kusabab hasilna anu jelas katingali dina kabersihan lingkungan, di akhir tahun, sakola maranehna meunang panghargaan ti Dinas Pendidikan Daerah minangka sakola pangbersihna di wewengkonna. Ieu jadi prestasi anu ngahibur sakumna warga sakola. Para guru, siswa, sarta manajemen sakola ngarasa reueus sabab usaha maranehna pikeun ngajaga kabersihan geus ngaluarkeun hasil anu positif. Sugan ieu janten pangajaran keur urang sadayana. Yen disiplin dina hal anu alit sapertos pikeun runtah dina tempatna bisa mawa perubahan anu gede. Ceuk Bu Narsi bari ngarasa bungah kana kaberhasilan anu geus dicapai ku sakola. Maranehanana kabeh ngarasa gumbira sabab kahirupan di sakola ayeuna leuwih nyaman sarta bersih. Sarta murid-murid bisa diajar kalawan hade tanpa kudu kahalang ku hal-hal anu henteu dipikahoyong. Kebiasaan murid-murid ayeuna geus robah. Maranehna henteu deui ngaemparkeun runtah di mana wae. Tapi leuwih sadar kana tanggung jawabna keur ngajaga kabersihan sakola. Ieu kabiasaan henteu ukur dijaga di sakola, tapi oge dibawa ka imah maranehanana. Bapak-bapak jeung ibu-ibu di imah maranehna oge ngarasa reueus sabab barudakna geus bisa miboga kabiasaan anu hade. Akhirna sakola anu asalna kotor jeung teu nyaman ayeuna jadi sakola anu pangbersihna di wewengkonna. Ieu jadi inspirasi pikeun sakola-sakola sejen. Sarta jadi contoh anu hade keur ngajarkeun pentingna kabersihan sarta disiplin dina kahirupan sapopoe. Nya, urang sadayana kudu nyadar yen kabersihan teh lain ukur tanggung jawab pihak sakola wungkul, tapi tanggung jawab urang sadaya minangka bagian ti komunitas sakola. Urang kedah ngajiwa yen kabersihan teh mangrupakeun bagian anu penting tina kahirupan urang. Anu bakal mawa kanyamanan, kasehatan, sarta kaharmonisan pikeun sakumna jalma di sabudeureun urang.